bahasa Indung jeung hiji bapa moal aya bahasa Indung jeung hiji bapa lamun teu dituna ubah bahasa salaki jeung pamajikan moal aya bahasa salaki jeung pamajikan lamun dua insan tersebut teu dibeungkeut puji akad pertikahan nu asal ngaranna maneh kabogoh uing-uing kabogoh maneh batu turun keusik naik ka potong heunana itu purun kureun kabogeunana disatujuan ke bapa napuk di bakame jeung naik dibeungkeut puji akad pertikahan jadi ganti ngaran maneh adalah pamajikan uing-uing adalah salaki maneh boga budak maneh adalah mana budak kuring adalah bapana budak. Blogger soal urutan ini. Nomor kedua tujuan nikah teh wa ikhrajul ma'i ala dia duru ihtibasu bil badan. Hartina ngaluarkeun hiji cai nu matak madorot nalika disangkerna pihartieunana awe geus badag lalaki geus badag awe geus beuki lalaki lalaki geus beuki awewe sperma loba hormon ngabadag sarangka teu boga nu timbul akibatna kana beungeut jadi jarawat kana bujur jadi bisul. Katilu tujuan nikah teh wanailun adalah untuk mencari kenikmatan, keindahan, kebahagiaan. Mata kawin teh ngeunah. Buru-buru pemuda kawin ngabejan di perang manten. Ari laku mah. Nah bener kawin teh nikmat punten hadirin sadayana. Sewaktu Raden Abdullah bade nikah ka Siti Aminah, nikahna teh poe Kemis. Entong nanyakeun tanggal jeung taun mah aing teh nyaho tah. Kemis heula anak metre Inggrisan. Reup malam Jumaah. Ceuk Kangjeng Rasul nyimpang heula saeutik. Di mana-mana salaki jeung pamajikan berhubungan badan malam Jumaah, mangka sarua jeung ngabunuh kafir Yahudi 70. Ieu ibu-ibu sinu karado teh. Ceuk Kangjeng Rasul di mana-mana salaki jeung pamajikan berhubungan badan malam Senin, mangka sarua jeung ngabunuh kafir Yahudi 40 Kang. Ngan lamun malam Salasa, malam Rebo, malam Kamis, malam Sabtu, malam Minggu eta mah Kang sarua jeung ngabunuh kafir Yahudi 15. Sok sanajan 15 keureuyeun nepikeun ka gempor. Reup malam Jumaah ceuk Raden Abdullah Aminah. Nah kitabna mah teu kitu ieu mah gaya bahasa we kan. Dina Qolain Al-Bulutian. Aminah bojo kakang nu geulis kawanti-wanti nu endah kabina-bina. Ayeuna hiji peuting nu dianti-anti ti kamari dicita-citakeun ti angana malaman pertama teh sabab urang dina dinten tadi parantos didagukeun mangga bager geura ibak heula gejebur parantos kakang mangga bager geura abdas heula kecepet parantos kakang mangga bager rebet kanggon Siti Aminah rebet kanggon Raden Abdullah di bumi keneh meleber seungit minyak misi urang bageula kitu teu nah main hantane urang beres ngalaksanakeun hiji peuting nu dianti-anti ti kamari dicita-citakeun ti angana malaman pertama teh Aminah berkata wa ya tasluku bidzalika min siddatil farhil aliyah bunga amarwata suta bunga kagiri-giri bunga nu teu aya papadana dibandingkeun peuting ieu jeung peuting ka tukang-tukang bunga pisan mata pantes ceuk ulama tujuan nikah nomor 3 untuk mencari kenikmatan keindahan kebahagiaan bisi wadul ieu mah urang baca tapi lamun sarua jeung di Cianjur bisi bohong ulama tujuan nikah nomor 1 untuk mencari kenikmatan keindahan kebahagiaan di Cianjur mah Kang calon panganten pameget isukan kawin keburung Kang jam 12 peuting sedut ngistrika beres ngisikam pake calana beres calana cokot kaos sangsang nu ngeplak bodas gambar soang nomor 3 genep beres kaos sangsang cokot ka meja alisan beres ka meja alisan cokot jas na ngatung sabelah da meunang nyeum ti tatangga di Cianjur tah beres jas cokot kopiah hideung ti merek Haji Iming ti Haji Udung lah kopiah hideung yang hareup yang ngigir kawin can karapan bunga geus tuh kacaritakeun calon panganten isi da terapeun Rajen perem jam 3 diketrok-ketrok ku tukang hias neng gugah korepat dibawa ke TKWC teh kiroskam kos doma dijujut di mimiti mun-munan nepikeun ka hanapeun cekerut boga buuk kerap sisir kerap pedes kecak cipanona kana pikina teu dirasa sabab isukan kawin beres pas tak kalupat kana halis lamun halis badak sok dikerok teh geuningannya
ameh gampang manciri terpal tungtung nak was useup geuning serah beres salis lumpat kana birpan nu nulur timiti nu hejo nu bodas nu kuaneng nu hideung urang hideung nya tina tarang hawu supaya hideung ditilik-tilik eta calon panganten isi jiga bangsat menang dengeulan hasib euy bararang cukup encan kana awakna make naon dawuh ti dayeuh jeung ti dalarna calon panganten isi make elek bong singlet heueuh Kang make singlet mah ngeunahna dipake ku budak awewe umur 17 tahun kulitna mulus beungeutna alus ditempok tong harganing ku jelema baragajul ditempok ku Kiai Ustad Ajeng ge pereumbeun tak sabab pedo iya budak awewe umur 70 tahun make lekbong singlet aya juga buruan karek juga ngakarek hayam jago hadirin kaum muslimin ya tersalah ulama tujuan nikah nomor katil untuk mencari kenikmatan keindahan kebahagiaan. Ningang teh pas ini janji antara besan jam yang besan jam 7 ke tempat. Ih ka mana sih Kak? Calon besan ka mana Kang? Tapi nya kayak di akada ya jika jam pasti jam 8. Curut ngariung. Cek amil cek naik punten jang bade nyocokeun ladatan mil mas kawina kunaon jang bade ku arus ku mas ku artos sabaraha 750 perak 1000 perak kontan nganyu soibul hajat totoro sok tukang setong sampai karan daerah meureun batu meureun kijab kobeuna cek walina jang nampi bapa nikahkeun ujang ka putih bapa kang ujang suka sama suka kalawan ngomas kawin ku mas 50 gram dibayar kontan nampi abdi nikah ka putih bapak kau abdi suka sama suka kalawan ngawas kain ku mas 50 gram dibayar kontan tan make heo eta kadengihan ku tatangga teh sabaraha teh mas kawin teh kadengihan tantana 50 gram deuleu nyai ka dieu kana ayeuna mamah ka dieu awas ya kawin teh kudu kas babaturan maneh deuleu 50 gram anehnya batur dari mamas kawin ipa pelototkeun di budak aing teu ka hati tah. Ningang teh leutik meureun nya tatangga bari katut teungeun-teungeun. Euy sabar teh mas kawin teh da di mana-mana di awewe sok loba ngomong lain. Teuing teh sampai kerah ngan karep urang we nya 750 perak 1000 perak kontan sudina geus lain. Cek protokol saparantosna akan pernikahan mangga acara salajengna nyaeta sawer panganten di Cianjur kan sok sawer panganten tah eta sawer panganten di ditu tukang nyawer teh Cianah urut sinen anak buah si Ajamar tah ngadenge nyawer kang tatangga baraya nu deukeut tu anggang budak geus sigeuykeun ujang nyawer deuleu budak keur ulin jang nyawer nu hiji di ais nu hiji ditungtun boga kekeun sagede peureup-peureup budak di mana nyawer 50 ribuan aing dicoko atuh ku nyawer mah suuk kacang permen laksa nu sapenting cangkangna duit logam nu ngabelentrang kana tarang matak codak ibu-ibu geuning geus ngaderet nya cayu torojo Ciana mau baskom sok talangke cek ana imakang nyontokeun ibu-ibu jisim kuring medatara nyawer namun imah kapaksa kasoibul hajat saurna nadar di mana-mana ngawinkeun yang dipangyawerkeun cek Ciana bari mesem namun satu acan nyawer jisim kuring bade tumaros ibu-ibu nu kieu naon keur mah talangke ditanya meureun da amok ngajawab bari kompak cek Ciana teh salara siji deui nu kieu naon jeung bapak-bapak teh mah kacang cek Ciana teh ari kacang nu saha ngajara dogna nu gablekna meureun nyai ulah lewe cek Ciana ieu mah ditumpakan moal pae anggur masing rabeh-rabeh ngarah gancang ampih kabeh eta tarang jeung bujur sing dor dadar eceuk meunang teu aing kekeungan ka tincak budak yakin cek ulama tujuan nikah nomor 1 untuk mencari kenikmatan keindahan kebahagiaan nu sok disebutkeun rumah tangga mawadah warahmah sakinah ngan ageung pangapunten hadirin kaum muslimin moal bisa ngawangun rumah tangga mawadah warahmah sakinah lamun urang teu make tata cara aturan dan pelaturan ulama mengatakan jalma teu nyaho tata cara aturan dan pelaturan lain senang jeung bagian nu kana napan digebus kana jalan jurang kasangsaraan naon tata cara aturan dan pelaturan sangkan supaya ngawangun rumah tangga mawadah warahmah sakinah rumah tangga harmonis
ageng pangapunten. Hiji, tata cara aturan dan pelaturana salaki jeung pamajikan hak dan kewajiban masing-masing laksanakeun. Naon kewajiban seorang istri? Baik aya awean lah bejakeun ka pamajikan. Teangan cukup saeutik kewajiban istri baheulaanana. Teangan karido Allah ayana di salaki. Kangjeng Rasul martelakeun salaki ridho Allah ridho pupus surga bagianana, salaki bendu Allah bendu paeh neraka bagianana. Benar ada aya ibu-ibu itu. Baik talar lah. Di antawisna dauhan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaga di yaumul kiamah 3 golongan salat manusia moal bisa diterima ku Gusti Allah. Moal nyaritakeun ti ulana penting-ting hiji punten sok sanes bari teu aya. Ibu ibi eteh nini salat adu gelajar nepikeun ka tarang hideung tepat pang sujudan nepikeun ka deklok cado mungkuk haram dempak nepikeun ka bulan bul jeung jan orai salat ibu ibi eteh nini moal bisa diterima ku Gusti Allah lamun salaki nyungcung kosa seupang. Mantap tingali we ceuk ibu teh abdi hayang ngajadikeun isi yang salehah kudu sapertos saha. Bilih tebih teuing Pak niru ka garwa Kangjeng Rasul. Tiru saja Siti Robiah Al-Adawiyah. Siti Robiah Al-Adawiyah teh geulis pisan, geulis saleh. Kumaha kasolehanana sebagian ulama nyarioskeun trongkokol dur bedug gorong adan caroge Siti Robiah jadi ka masjid. Siti Robiah langsung abdas santepan dangdan cicing ngalawang panto ngadaguan caroge kulit masjid. Begitu dongkap caroge nanti masjid uruk salam Siti Robiah tunggul ngawalan waalaikumsalam. Kira-kira pamajikan urang osok gitu tara ngadaguan urang balik di masjid. Oh sok ngadapang ngadaplok penting hari-hari. Oh sok ngadaguan. Tinggali Siti Robiah. Hadirin kaum muslimin. Salat di antawisna. Salat mah bisa diterima sadengkeun salat teh kakuduan umat Islam nu kudu dilaksanakeun ku umat Islam. Ban di antawisna genep Pak. Kakuduan umat Islam nu kudu dilaksanakeun ku umat Islam genep. Hiji susuci, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 muhajir genep jihad. Susuci timimiti abdas Pak. Tunggu di laut satang dilumpat. Bahkan salakina tara salat Kang. Borona salat, nyaho kana salat kitu. Ngadu awe meureunna. Da salakina teh pagaweana teh ka pasir. Apa pasir itu? Heeh, ka pasir. Ini rebun subuh. Mane subuh balik jam 12 putih. Pagaweana kitu. Ngadu awe ya Allah, mudah-mudahan salaki abdi teh kaos batur, daek salat ka masjid, daek ngaji kaos batur. Dina hiji kali mangsa salakina teh balik di pasir berak ini. Cek pamajikan teh Kang tumben. Biasana akang balik jam 12 ka itu di pasir teh ayeuna mah isa geus datang aya naon. Cek nu jadi salakina nyi aing ti mulai ayeuna ti mulai isukan moal rek ka pasir, moal rek ka pasar, moal ka mana-mana aing rek nurutan cara batur. Rek nurutan salat kaos batur jeung ngaji. Heueuh. Nepikeun Kang ngecarakeun Cipanon eta Kang pamajikanna dasar bunga salakina rek salat jeung rek ngaji. Ningang teh beurang atuh Kang aya salat subuh diajar keheulaanana. Nyi wayahna nyai ayeuna mah ka pasir. Dibalik di dina ku salaki. Ayeuna Kang pangalakeun jame lobana 100 siki. Apa jame apa? Apa? Da anu soleh mah tara keur naon, rek no tara nu soleh mah Kang. Beda jeung pamajikan urang. Nyi pangmalikeun udud sabatangan udud sia mah kita tanya. Pamajikan urang teh mah. Iman teh soleh. Nyi ka pasir ngalajam we deureuh. Balik di pasir Kang ye teu dipipir. Kade nyi? Ye ka pasar meuli tamang 12 meter, meuli lawan bodas 10 meter. Gidi. Kang ye tong ye. Ye nyi wayahna eta jame pohokan hasupkeun kana tamang. Madepul mun Kang ti isuknya nu soleh mah eueuh teu asar sugan jame teh capean nu soleh ye mun beres asar mah ditilik-tilik jiga tasbih ieu mah cenah Kang ieu mah jiga tasbih bener ajengan tasbihna sagede kacang geus diijabah doana komo aing tasbihna sagede jame manating tereh dijabah
Ari eta lawan bodas keur naon Kang ajengan Ustad Kiai nyangsang dina tak-takna paling panjang sameter setengah geus diijabah ku anak ku Allah. Komo aing 12 meter mana ting tereh. Ha tukang cenah geura salat diajar KWP Jumaah menit ya. Ningali teh Jumaahan Kang make gamis beureun di udeng. Sorban 12 meter atuh sabarapa dikan beureun ya Pak. Tasbih segede jame. Didik beureuna barang geus nepi kana lawang panto balik deui. Nah Kang kunaon mah balik deui? Nyai. Ai kumaha ai salat teh? Kang keur akang mah turutan we heula imam ruku-ruku, imam iktidal ngan ceuk ajengan dina pangaosan lamun keur kalalaki salat di masjid utamana jajaran kahiji. Lamun pinuh kumaha kadua. Lamun pinuh kadua katilu usahakeun di jero masjid Kang. Kumaha kidik bulu keluar atau tasbih sambil dijame garinya ke tanah jeureun tidak uka-uka cenah itu datang ke masjid da maklum beurang ini ka pangjumahan beurang jajaran kahiji pinuh kadua pinuh ka tukang pinuh aing guru di mana cenah ieu gigireun masjid aya karang bedug nah ieu aing cenah di dieu nah aya ka karang bedug ka diuk ka kanang bedug copot tasbih subhanallah pucrak beureuh atuh badag ieu khotib nu khutbah geuning soki nya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diuk geuning adannya terus adan nangtung maca khutbah begitu rek nangtung maca khutbah ngareret kana gigireun masjid ka kanang bedug kebeg ceuk eta khotib bapak-bapak ahli Jumaah urang dina Jumahan ieu asa kagunturan madu kakecerakan menyan putih bunga amarwata suka sabab urang dina poe Jumahan ayeuna kadongkapan tamu nyaeta wali nu ayana kabeh Kang nu Jumahan kolot budak nunutan ngareret kana bedug ceuk barudak mah edan wali ti kieu nya tasbihna buadag eta wali waena sakitu jisim kuring moal ngimaman moal maca khutbah disangakeun wae kawari mangawari rara teh bobo ka aing turun eta wali geblek naik peureuna kana mimbar tadi nu khutbah oge khatib uluk salam aing bisa cenah uluk salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang eueuh nu nunutan eta Jumaah kabeh holong ka wali bacaeun aya pisan teu cara treret bapak-bapak ahli Jumahan dina Jumahan ayeuna wayahna pre eta budak ngacil panggeulana barudak pre